Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru. Wilujeng wayah kieu kasadayana. Wilujeng patepang dangu deui sareng Mangguru dina acara ngadongeng. Mangguru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Nyalindung Kagelung. Ieu dongeng karangan Teh Aila Kansa. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mangguru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sing ngajantenkeun panghibur kana kalebu, pangbeberah kana manah. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Sarah, lain kalah ngawangkong wae kan ieu gararik sakolot teh lain ngenyah-ngenyah we ngobrol siga anyu eueuh gawe. Geus panas tonggong hayang malik. Neng Sarah ngorepak satengah lompat muruka Bu Ija. Hapunten Ibu, tadi si Akang ngajak ngobrol sakedap. Manyi ayaku ngenyah ngajon ngobrol ari injung diancep useh-oseh teu bisa malik. Geus bosen maneh teh ngurus kakolot teh paehan we atuh sakalian ari geus embung ngurus mah. Astagfirullahaladzim. Ibu cik atuh leleskeun manah ibu teh teu kenging heuras wae cariosan teh. Nah teu karaos ku ibu kanya si Eneng anu sakitu belana. Ngurusanan ibu siang jeung wengi, belaan bongkor sare sareng bongkor dahar. Nyeepkeun waktu mung kanggo ngurus ibu. Cek Kang Maman ngurunyung ngadenge indungna hahao kaneng Sarah. Maneh mah ujang jeung ngarasakeun kumaha ibu baheula ngagejekeun manehnya, ngajagaan, ngahuapan, mere susu mere ilmu, ngajijik jeung ngacik nepi ka janji kawas ayeuna. Eta teh terlepas tina jasa ibu kari-kari ayeuna anu asih dipulang sengit. Embal Bu Ija. Astagfirullahaladzim. Ibu teu kenging nyarios kitu. Abdi mah hawatos we ka ibu anu sakitu tos ageng pengorbanan kanggo kahirupan si Eneng. Engkena janten percuma moal janten pahala upami ibu teras ngungkit-ngungkit kasayan ibu. Malah anu aya matak janten dosa Bu. Sakedahna mah ibu ge sadar sagala rupi anu tos kajantenan sareng karandapan ku ibu teu lepas oge tina kelepatan ibu nyelira. Kapungkur ibu tos teu ikhlas nulung Jang Aji. Ibu ngamangpaatkeun harta ibu kanggo ngajebak Jang Aji, dipaksa supados mulang tarima ka ibu. Ibu ti nangis-nangis hoyong ditikah ku Jang Aji. Kalayan ibu teu sadar yen Jang Aji sanes babadna ibu, tapi ibu keukeuh maksa malihan bade nalasan pati pami teu laksana ka Jang Aji. Naha ibu teu emut ku abdi tos diwanti-wanti kumaha pibalukareunana upami nikah kapamegat anu sanes babadna ibu. Ibu teu sadar yen Neng Sarah anu sami mikah hoyong sareng memang pantesna ka Jang Aji sanes ka ibu. Numawi atos ayeuna mah geraliren ibu ngalepatkeun Neng Sarah. Angguran mah gerari doa Neng Sarah ngahontal pangharepanana. Lalampahan si Neng masih keneh panjang Bu. Si Neng oge gaduh hak pikeun hirup bagja. Sok gera lapangkeun manah ibu, gera bersihkeun tina rasa benci anu matak nyiksa kana raga ibu. Piceun rasa kaceuceup ibu, buah rasa dendam ibu. Teu kenging ngabeungbeuratan diri ibu nyelira supados hirup sareng mulangna ibu aya dina kamaslahatan sareng aya dina ridona Gusti anu Maha Suci. Supados ibu kenging pangampunan sareng dihampangkeun tina sagala siksaan tah kitu Bu. Walon Kang Maman bari semudu mareda. Adi maneh ujang kalah nyelamahan kakolot teh nya teu sieun joraka. Lain mah dibelaan injung teh imah kalah hayeuh we disalahkeun siga anu mu puas.
Yah Ujang, injung anu kudu dibelaan mah lain si Sarah anu geus kabuktian ngahianat ka ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu, ampun para lunteuing abdi sanes maksad bade nyeramahan ka ibu atanapi ngalapatkeun ka ibu. Abdi mung nyaah ka ibu dina kaayaan ibu anu sapertos kieu teu sae kanggo kasehatan ibu anu terus ngagugulung hawa nafsu. Pami ibu hoyong engal damang sok gerah hampangkeun ririget anu aya dina manah sareng emutan ibu. Angguran mah munajat nyuhungkeun taubat ka Gusti anu Maha Suci supados hirup ibu janten tenang sareng dilepaskeun tina rasa kasakit ibu. Ngadenge caritaan anu jadi anakna kitu, Bu Ijah teu nembal deui, ngadonhing we ceurik bangun anu kanyanyerian. Lain teu sadar sabandarna mah pikeun Bu Ijah dadina hate leutikna mah ngaku yen manehna geus kaleulewihi ngahukuman Kaneng Sarah anu kasalahanana memang lain dumasar kereteg hatena. Tos Kang tekenging seueur carios deui hawatos ka ibu bilih janten namihan panyawatna teu sawios Eneng ikhlas upami dibenduan ku ibu da memang layak kanggo Eneng upami kedah nampi kececep ti ibu. Mudah-mudahan janten ngiparatan dosa kanggo Eneng Kang. Cek Neng Sarah kituna teh bari ngusapan sirah Bu Ijah. Nya atuh Neng, hampura akangnya akang gregreg ibu diurus ku Neng anu sakitu ridona. Dalah adi teges akang mah geuning anu sakitu joledarna kakolot teh bororaah bisa ngurus hayang paamproke kudu hayoh we neangan waktu anu nyalse. Mohon Kang teu sawios Neng mah ridho teu kenging dibahas perkawis teh mimin sareng teh euis anu jarang ngalongokan ibu mah kumargi aranjeuna sanes teu nyaah sareng teu hoyong longok tempo mung pan benten ari janten istri mah sagala rupi oge kedah aya ridho tinu janten caroge. Katambi aranjeuna jalmi saribuk sawios teu kedah diwagel Kang. Panas onggong Ujang teu kuat tulang nyeri jeung panas asa dilerap tulungan ibu hayang jiuk. Cek Bu Ijah bari ngahing-hing ceurik. Mohon sok calikeun Bu. Alon Kang Maman bari nyengkatkeun tak-tak jeung tonggong Bu Ijah didiukeun nyarande kana bantal. Pencetan suku ibu Sarah teu kuat nyari. Mangga Bu, tembal Neng Sarah bari ngaragamang lalaunan mencet bitis Bu Ijah. Aw, lalaunan atuh sia teh Sarah mencetan teh siga anu teu ikhlas sia mah rek maehan kitu ke aing. Manggeus teu kuat kalah beukeun nyeri dipencetan ku si aing mah Sarah. Halik tingkah sing jauh ka ditu. Ujang, ibu hayang dipencetan ku Ujang. Cek Bu Ijah beuki narikan ceurikna. Kang Maman ukur bati gogodeg bari melong ka Neng Sarah bangun anu ngahelas. Sing sabarnya geulis. Mohon Kang. Walau Neng Sarah bari imut maur, tuluy Kang Maman ngaragamang kana bitis Bu Ijah lalaunan dipencet. Nyeri ada Ujang nyeri, lalaunan mencet teh. Pan ieu oge lalaunan atuh Bu, kurti bang dirampaan. Pan salira ibuna anu nyareri mah tos teu kedah dipencet ayeuna mah wayahna we ibu sing tawakal da geuning dicanda ka rumah sakit oge teu aya parobihan. Kalah ibuna anu langkung parna digujag gajig turun unggah mobil keluar masuk rumah sakit
tapi teu aya tapakna. Kitu pokna Kang Maman ka Bu Ijah. Cag heula nya hei. Insyaallah sanes waktos ya dongeng urang teraskeun deui. Sakitu anu kapihatur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag mios.